Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, sobat Mang Sadayana, kumwae nya moal diwiji-wiji sadayana anu parantos ngupingkeun dina acara bobodoran Sunda. Mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan sehat sapapaosna, sinareng digampilkeun dina miladan mik rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang hanca deui nya bobodoran Sunda dina cariyos Jang Kardun hoyong nyilangkeun ucing sareng anjing atanapi asu panginten nya. Sumangga prung Aduh, eta aya sora anjing jeung ucing. Tarasea ganeng. Cikan babet atuh nini. Sok salah atuh aki. Biasana ge kula laki. Ari kaluar malain ku awewe. Keupan ieu ke nyeri cangkeng jenghak tuh. Sok atuh tingali ganini. Naon cenah teh ganeng wae tita tadi sora ucing jeung anjing teh. Cikan ku kami atuh. Ari keukeuh nitah ka awewe mah urang tingali aki. Aki. Itu mah incu urang Jang Kardun mawa ucing ning jeung anjing di talian. Atunya meureun pasea. Aduh, bener wae eta si Kardun. Mamawa ucing jeung anjing rek dikunahaonkeun cenah bebenyi teh nya. Aki. Heueuh deuleu rek naon. Tita tadi ge aing ngajanteng di dieu ningalikeun nyaneh. Eta boga anjing jeung ucing teu saha atuh. Ieu teh pamasihan ki. Ari ucingna mah anu uing. Ari anjingna mah pamasihan ki. Ti Mang Yaya ki. Baruk erek dikumahakeun atuh eta anjing jeung ucing teh Dun. Nya rek diurus ku abi ki. Kengeng teu ki. Nya teu nanaon rek diurus mah Dun. Ngan kadewe kudu diparaban bere nginum da karunya sato oge atuh Dun. Baruk incu nini terek ngurus ucing jeung anjingnya. Nyak nih rek diurus aku Kardun nih
Tapi abi mah hayong disilangkeun ki. Pan ucing teh jeung anjing teh sok pasya wae geuning kieu nya. Tah, ku kardun rek disilangkeun ki, rek dikawinkeun. Ngarangke teh pan jadi akur ki. Anjing jeung ucingna moal pasya meureunna nya kieu nya. Naon jang kardun? Majar tereknya nyilangkeun anjing jeung ucing. Wah, si Ujang mah moal bisa atuh jang kardun. Maksud jang kardun terek dikawin disilangkeun kitu antara ucing jeung anjing. Nya moal bisa bener cek omongan Ibrodun. Lamun hayam adu jeung hayam kampung bisa. Ari ucing jeung anjing mah atuh moal dun. Nah akibat moal ki. Sidikan kardun mah ngahaja kieu teh ki. Ngarah akur. Jadi moal pasya wae kawas ayeuna ki. Ah, jang kardun masuk rupa-rupa wae. Pan beda golongan atuh jang. Beda ras cenah. Cek bahasa legegna mah. Ejeung deui. Piraku eta ucing teh jalu atawa bikang? Ari ucing nama mang jalu. Lamun anjing nama bikang mang. Pan tinggal naik meureun ucing teh ka anjing mang. Ah, babari mang ah. Dun maneh mah ah. Sok aya-aya wae. Euy. Atuh sabat ucingna naik oge dun. Anjingna ge nyegag meureun dun. Wah jang moal tiasa jang. Lamun erek nyilangkeun mah jang hayam bangkoknya jangnya. Dikawinkeun jeung hayam petelor jang. Tah engke boga anak. Ngaranna teh bisa disebut joper cenah jang. Ari anjing jeung ucing engke anakna lamun teh mah bisa naon ngaranna jang? Nyacing dog ya tuh mang. Ucing jeung gogog. Can ngarongo jang ah. Pirak kucing dog cing. Eta mah nyanyi jang. Moal atuh jang ah. Moal bisa. Mending keneh nyilangkeun entog dun jeung meri. Geus puguh nyata eta mah jadi togri ngenog deui dun. Daripada nyilangkeun anjing jeung ucing mah moal kajadian dun. Ah teu percaya kuring mah ki ah. Ek nanyakeun geura ka Mang Entob ki ah. Mang Tob. Iya dun, Mang Tob mah aya di dieu dun. Kita tadi ge pan keur ngabandungan. Jang kardun jeung si Aki. Maksudna teh kumaha ieu teh jang? Erek nyilangkeun anjing jeung ucing. Majar teh jang? Heueuh nyata Entob. Ieu kumaha aing urusanana Tob ah. Matiasa jang. Antara anjing jeung ucing mah pan beda ras atuh jang. Engke anakna ge jadi kumaha meureun jang ah. Entos we mending oge jang eta teh ning meri jeung entog. Atauna hayam adu jeung hayam joper ning.
cek Mang Ibro. Ya Kang Ibronya. Bener Tob, bener pisan euy. Aduh, ampun dekat. Jang kardun masuk aya-aya wae lah. Ari eta Dun. Bejati saha atuh make jeung hayang nyilangkeun ucing jeung anjing Dun. Nya teu bejati sasahan ini. Pedah we kitu tah unggal peuting sok disarada wae ucing jeung anjing teh ni. Jadi ganeng da pasia wae geuning. Tah ku kadun rek dikawinkeun, ngarah rame lah. Jadi teu pasiapan dari ngahiji mah. Eta oge Dun. Ari tujuanna mah bener maneh teh. Hayang ngadamekeun meureun. Tapi da keukeuh euy. Sakanyaho aki mah moal ngajadi sia. Wow! 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 Tuh, coba Dun. Erek kumaha ngawinkeunana ge euy. Karek dideukeutkeun oge geus rageg. Komo disakandangkeun. Modal meureunan Dun ucingna oge. Si Aki mah teu bisa nulungan ninganan ka kardun teh Lain teu bisa nulungan Dun. Atuh da moal bisa Dun. Geus we ayeuna mah Dun. Neangan hayam adu lah atawa sebutna teh hayam Bangkok. Sok kawinkeun Dun jeung hayam Marco jeung hayam petelur. Pasti Dun bakal ngajadi. Alim ini keukeuh entoba keukeuh kardun mah hayang ngawinkeun anjing jeung ucing ki Aduh, aing ngangeus kieu mah ampun Dun Rieur aing Dun mikiran maneh mah mending reka balong we maraban lauk aki mah nya. Nya jang kardun. Mang Tob ge teu keur nyeupan sampu. Erek ngadamel kiripik. Bisi saateun caina Mang Tob ge rek mulang heula nya. Bieu mah hariwang. Bisi ucing jeung anjing keur parebut hayam kitu tah matak ditingali teh. Mang Tob mah mulang heula nya. Sami Dun. Mang Tob oge itu bade ngarit Dun. Teu acan gaduh jukut. Jaba ayeuna mah geuning Dun hujan wae Dun unggal sore teh Dun. Jam 4, jam 5 ge Dun hujan. Mang Tob ge sami Dun nya. Bade ngarit heula Dun nya Tuh, deulekeun Dun. Si Aki kabur rek maraban lauk. Mang Ibro cenah erek nuluykeun nyeupan sampe. Ari Mang Entob majar terek ngarit. Eta teh bakatkeun kulieureuun Dun.
daka hayangnya nih mah sok mah hiwal. Nini gedun ye teh teu boga seureut jang nyepah dun. Nini rek neangan heula daun seureutnya dun. Aduh, palawargi sadayana. Sini nih kabur majar teh cenah hoyong milarian daun seureuh. Si Aki bade maraban lauk. Terasan Mang Entop cenah teu acan garujukut. Sareng Mang Ibro cenah bade ngadamel kiripik cenah nya neraskeun kiripik. Aduh, hawa tos sobat sadayana nya. Jang kardun cunang nang we panginten dipayun anu hiji nyepengan anjing di talian anu hiji deui panginten nyepengan nalian ucing. Aduh ampunnya sobat sadayana dicekapkeun wae panginten deui sakieu heula dina judul Jang kardun hoyong ngawinkeun anjing sareng ucingnya. Ulah kirang-kirang hapunten. Mang anu ngacaprak, anu ngacapruk hapunten sakali deui. Mang mah seja hiburan we. Daripada kita lah kulem sonten-sonten mending ngarencangan sobat wae dina acara ngacapruknya bobodoran Sunda. Sumuhun hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun kanu parantos manco, kanu tos like, subscribe sareng komennya. Di channel Mang mudah-mudahan kasayan sobat sadayana teh sing aya dina pangbalesan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mang amit munur amit mungkur sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun ka sadayana sumangga. Per mios.